ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sapoe, 2 poe terus bae. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sageus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu, sia waktu inget ka bangkrut bae sih. Henteu, lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos karatu nama geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub. Embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun. Duha nomor 1. Nomor kedua, talabna dia al-kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting. Tahajud. Begitu salat tahajud Allah aku loba-loba jang urang raja bangun 2 rakaat bae. 4 besi gering. 2 bae 2. Daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud sakitu. 2 bae. Shalli salat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah aku syaratna sare heula. Syaratna sare heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa soal salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat ieu tahajud Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh wal penting tahajud tahajudnya karena Allah apa karena karung kajahoan kan ieu aya kerna-kernaan lillahi ta'ala Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt. Lamun kuari gedep rakaat, wah 20 watt. Masya Allah. Lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh. Caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah Kikil Bakli fawajadna fi sholatil lail. Caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang teh tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh koboan. Usolli fardhu subuh koboan. Ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu Syakikil Balqi jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalametkeun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih kukula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir
adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud, usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal di Alif Lam Mim datang ke surat Kahfi. Rakaat kedua di surat Kahfi datang ke Qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamata, 2 rakaat satamata. Eta sih kumaha ngukur nanya. Heuh kumaha macana. Urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam. Berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji? Cepet atuh aya diajak kan angel. Setengah sajuz teh ya 5 naon kitu ngaranna setengah jam. Kuari 30 juz cepet sabaraha jam? 15 tahun. Nu bener sih. Hitung coba. Bener. Kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui. Alamna nu beda. Horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat. Di alam luar syariat mah eueuh ieu. Eueuh berang, eueuh peuting, eueuh jam. Ngancelok ka alam eta seperti kos kitu. Aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh. Oh, kiamat lamun eueuh nu kos kitu. Anu kos kubacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah, Mekahna dideukeutkeun teu ngalengkah salengkah. Mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil. Atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideukeutkeun ngalengkah ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot. Blon tah jelema nu kos kitunya. Tah ieu. Oreganan maca Quran, urang maca Quran eta teh kajahoan ku Kutubul Aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran. Eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Jelema talar Quran. Setelah talar Quran, ustad. Geus talar Quran, kebelah dieuna jadi calo. Quran teu dibaca, jadi calo tanah. Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan, akhirna Quran poho. Boleh bejakeun. Begitu poho, ada bebeja ka kula kiai. Aduh, cenah kula ieu talar Quran aju. Kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cekeun ieu. Ku kula rada dicarekan, talar deui. Awas ya lamun sampekeun ka paeh, haju ieu Quran can katalar siksa kula. Hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh henteu kembali deui. Teu kudu dicaritakeun hadisna. Waktu langsung bae nyana balik ka mana alar deui Quran. Dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang meureuneunan sataun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak. Nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali, masya Allah. Eta awakna dampal eueuh dagingan, engke bitis datang ka tuur aya, tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan, belah dieu eueuh dagingan, belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan. Tah eta hafizul Quran nu poho disiksa. Ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa, ketika digali kuburannya beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge. Lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru urang sararea nuanieun kan mandiat nungguan abah. Begitu abah datang karak di pandian
nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa. Masya Allah seungit. Aya kiai, 3 kiai nu ngundang kula. Encan di Pandian bau. Encan di Pandian geus bau. Kula nanya, ieu pagaweana salian nyai naon sih? Orenganan ngeridit-ngeriditkeun. Ngeridit-ngeriditkeun. Atuh pan ieu mah nya ngeriditkeun, nya ngeridit atuh geus. Atuh geus ka apa ieu mah? Geus pokokna. Teu bisa kuku bae teh mah jero. Teu tanggung jawab geus pokokna. Seperti eta. Ya Allah, ya Rabb. Lamun guru kula di Garut, geus hese jaritakeunana seungit teh. Jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di Pandian, memeh mah hayang di wuduan, kula di Isangan, di Pandian, di wuduan, terus dibaringkeun. Bebeja ka kula, lamun aya nu salam ulah dijawabnya. Bener aya nu assalamualaikum kadenge. Kula di luhur kasur. Nyana nu ngajawabkeun salam. Bisa nyaho kitu. Untuk lila maot lah. Ngeunaheun ningali seungit. Sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau. Tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah. Endek mangga bae endek heheg bae. Cuman seperti eta tah urang garan bakal maot. Bakal paeh urang. Siai bae geus kos kitu komo si ieu. Geus teu kudu caritakeun. Ja kuarina ge geus kaambe. Can maot geus kaambe atuh kumaha. Mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon. Tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula. Oregana lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus. Dicak pamajikanna geus mangpaatna ja. Tah nomor kahiji, nomor kadua mantak maca Quran kade. Ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari. Bisana cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tenden make batu hiji kulhu Allahu akbar 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta. Iya, nomor kahiji guys, nomor kedua, nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulah neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim. Neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sedekah. Ya Allah ya Rabbi. Jelema anu sok puasa di luar Ramadan. Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi taala ulah hayang nanaon. Aya nusuk puasa tuh 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok. Tah itu lain puasa nu kos kitu puasa karena Allah aya santri 7 poe 7 peuting puasa bae beh bukan lagi cabai rawit beh pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat puasa masan sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih. Ya Allah, tahu lain puasa kos gitu lain. Ya, sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah. Bawakeun mobil beat, motor. Lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat. Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkeun Izqala Yusuf, bey, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu. Mana Kang Pendi mana? Jangan keluar pede teh. Horenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ieu
ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna. Anu kuari sering sedekah. Nu kuari sering puasa. Eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, masyaallah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sak datang ke surga. Aya anu lumpat plek. Aya anu lempang, aya anu ngesot tapi tetep bae datang. Aya anu kakarake salengka dua leka gejebur. Iya. Jalan ke gejebur we bagus tadi awal. Aduh, keadaan udah kumaha tuh. Sedekah. Masya Allah, can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, maot tiis. Di jero kuburna kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, ieu tiis daun ieu tiis. Tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC cekna teh. Aduh, ya kieu mah. Da ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah, kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah, cek tiis kan. Sedekah ieu. Dak jelema ya Allah ya Rabb. Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Ya tah bere. Aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena. Ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari can dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ye. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nyana geus kieu bae ya tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwawalkeun sia ku aing. Masya Allah. Jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap. Siap. Atuh sanu hayangkeun awewe kemudian nyana. Pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat teh lain ceramah. Nu asli mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah ieu kuburi sirat kapanggih ku kisakikil barqi. Ternyata dua hiji puasa nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalametkeun urang. Ketika urang jadi jelema sugih, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana anu butuh. Ya Allah, pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang Haji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo Kemang Haji Panderi tuh panjang mah tuh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kakurang Haji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu Mang Haji kadegeun duitna basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah, lamun tadi jelema mere kipas, ai prak di pondok papan kipas leungit. Barang diteliti. Barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah, laporan ka kula Kiai kumaha cenah naon.
Batur makan jariah kipas ieu mah kewajiban dican dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tailah si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa urang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat teh titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa ieu tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon-pengan sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seserian we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we kieu sia ngayakeun rokok di akhirat pabrik geus areueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku iman teh cak sapanas dan teh cek tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan